Tah masakan nu kieu anu moal beuseun teh nya baraya. Assalamualaikum baraya, hayu urang kokoreh dina kulkas aya naon? Aya bagong tah geuning enaha teh bake jeung bagong. Mun baraya bala-bala jagong di dieu mah dinamina teh sok jagong cenah disebutna teh bala-bala jagong teh disingkat kitu tah. Tah keur ngagoreng bala-bala urang pulasara heula ieu sambeleun baraya rek ngadamel sambel tarasi teu karasa geuningan ieu si bagong teh geuranya tos garing tah ayeuna mah urang ngagoreng si daging teri apa teri daging anu kitu we nya bawang beureum mah bawang bodaseun ngeuras seungit kosrang-kosreng kosrang-kosreng teu karasa asa geuningan ieu teh si terina teh baraya yuh urang asupkeun ka nu piring teras we urang nyambel tah si sambal tarasi teh kongsrang kangsreng kongsrang kangsreng teu lila geuning asak lebetkeun we ieu teh ke anu coet lodak-ledak ludak-ledak beres cobaan heula udah karaos mantap tah ieu we jeung lalabna mah ieu we bayem-bayem da tara lila geuningan di ayeuna ge nya dipasakna ge dikulumna ge ukur 2 menit ieu teh karasa beres geuningan tah masak teu pirasa kieu tapi ieu teh anu matak nafsu makan yeuh mamna teh di tengah bumi ieu teh urang canakan ka tengah bumi piraku teu kabita baraya ieu ku goreng teri meuni ku pedona ieu teh bismillahirrohmanirrohim poho deui nya teu babacaan deui blokeun tak anu baham teh nya baraya da kunyaanna ieu teh nikmat kacida alhamdulillahnya tuang sakieu oge ari sehat mah nikmat kitu tah teu karaos geuningan tos seep tuang teh nya baraya saleureusna mah ieu teh hoyong keneh tapi tos wareg di teu patungan teh baraya tos heula nya assalamualaikum.